resep asup pamali. Urang rek ngalamar ka dieu urang teh. Bisa naon? Hah? Masak cai oge tutung. Apa urang jadi pelayan sih teh sugano ya atuh aya nanti duda-duda anu ieu nanti mareuli di dia rame. Ih, dia mah berondong unggul, duda-duda. Kom asya menuna naon wae teh? Sagala aya di dia mah. Ari naon teh? Ngala duit teh ripu sorangan kieu sia mah. Heeh, teh dah. Kumaha lah. Gaji batur mah habis itu ka Uber. Kan mereka beli mobil atuh. Kom urang pangieunkeun es kom. Ya es naon? Urang teh hayang es rasa ieu naon teh cenggondok aya eueuh. Aya beranuk teh aya di dieu mah sagala aya pokona mah. Jeung kadaharan teh itu naon kadaharan teh di tarunda di Nuseng gitu. Ieu teh menu-menuna nyata nyaman batur. Gaya sepokok main mah euy boga warung. Ieu teh ladang bantuan. Ladang ieu teh BLT. Ladang BLT. Oh bisa bulan puasa sakedeung deui sia pas dipak-pikpak teu butuh karyawan. Nah, kekurangan we. Urang rek di dieu, urang rek ngalamar kan bae. Ulah kana mah bener. Rasana Bener kumaha ieu mah urang bisa diuji heula. bagian bang piring kan ya. Gaji urang mah asal gajina sarua we. Wah, itu mah 500. Itu eta teu ngenaon kom. Ieu teh bakso goang. Ala saung sawah. Bisa delip oge nya, bisa dikirim-kirim. Bisa, ayeuna mah da geus modern. Hoream ka dieu bisa delip. Eta cinggureun tuh lagi itu tai domba naon? Ih, geus pugu bakso. Ieu sugan teh tai domba pada rias itu dombana jigana perut domba ieu teh ameurna nu paringsan. Oh, deui mangkok di dieu. Kom urang mah hayang naon teh itu tuh naon sih? Obat tingkah hayang. Boga duit teh. Sia mah ngaledek dengan naon tuh rice bowl naon? Rice bowl. Urang hayang dahar rice bowl tapi hayamna nu paeh sia kokom. Ya we nu hirup mah brugan atuh lah. Rupa-rupa. Sisi aing naon teh dibere hayam anu hirup keneh ku aing digegel teh. Kalau kata torojolan kumaha? Ayam tiren sia. Ayeuna naon kom? Naon? Itu bakso goang. Tapi tanpa pedas, pedasnya Eta pesanan saha Cekinoy? Dia pesanan ieu husky. Hah? Anakna ubos ieu teh. Pesanana ieu teh. Nah, Oh kitu we urang eta pesen eta. heeh, Naon teh es rasa goyobot. cenggondok sia teh. Rasa cenggondok Geus jeung tungguan di eta luar. rice bowl chicken hayam paeh. Geus tungguan di luar. Oh kitu we. Tapi urang lanjut heula kom. Bener nama ulah ieu teh asup ka warung teh ka dapur teh kekuatanna sok leungit. Sia mah kitu ari geus beunghar meni Da aing ulah mah asup amuna teh. ilmu bidadari teh ya, jadi temen masak ditinggal teh wayahna rasana kurang leunang. Baheula mah teu cirikna kur sangsara sia teh. Ini ceak teu boga duit teh ayeuna mah geus boga warung balaga naker Nah, teh. wayahna teh da Ini aing tetangga oge meni ulah asup nu kitu urang jauh aing teh. Oh, iya ayeuna mah tong boro jeung tatangga. Jeung dulur oge ayeuna mah teu meunang asup, pang-pang mah saingan disingit maling resep ka. Geus kacontohan usaha teh loba nu maling resep ayeuna mah. Mane mah teu sopan ayeuna mah kokom. Ku aing diajak ngobrol teu daek cicing, padahal mah Sia kan cicing. aya keur ngaladangan. Sudah cicing, maknya rek cicing wae masa. Sopan eta teh diajakan ngobrol teh cicing heula, lamun diajakan ngobrol teh ieu pak di anu ulah urang di dieu teh. Eta yang naon? Jeruk nipis. Oh, jeruk nipis tah, jeruk nipis. Jerukna hiji dua. Hah? Pokona mah jeruk nipis tapi asal amis we urang mah. Mahal tuh. Awas atuh. Mahalina. Jeruk nipis
nipis tapi orang mah yang di mix ku eta ku susu. Ameh ke orang Susuna susu naon? susu sapi itu sapi si bule teh. Susu runtulan. Orang mah hayang pakai susu ameh ke penting blaem-blaem 3 ronde masukan. Jadi ngeunaheun. Laki elehan oge. Ini ge ngariring. Bukan ngakali picin aing ngasaan eta nanti jerukna amis nu teh aing sok sieun ngabohong Yo, sama. saan. Amis mau gagal jeruk dia mah. Moal payung. Naon teh jualan jeruk naseum kieu mah. Di mana aya jeruk nipis amis atuh eueuh di Sumedang ge. Ke madu make naon? Make madu jeung susu uing mah. Ame seger kanu awak. Ya mah hargana ge kudu 2 kali lipat ah. Kamu dianjuk mah. Aduh seger euy. Jeruk nipis pakai madu, pakai susu. Jadi teh Du pisu ngaranna. Du pisu. ting susu rayud. Cepet ah. Ayo gitu lagi tungguan aing gitu Jik lah. ah. Ariwa.